perhatian balarea lantaran nyuguhkeun carita Dilan dina latar waktu anu beda. Kalayan unsur romansa, perjuangan, jeung drama anu leuwih jero sarta menarik pikeun ditonton ku rumaja nepi ka dewasa. Pikeun tarang kumaha suasana di lapangan, urang sambung ka reporter arurang. Mangga ka reporter. Hatur nuhun ka presenter. Ayeuna abdi aya di SS1 Ubertos. Suasana kacidaramena ku pangunjung anu datang pikeun nonton film Dilan ITB 1997. Ti mimiti sore, antrian tiket geus panjang pisan, loba remaja jeung sabaraha keluarga anu nonton bioskop ieu jeung kahibur oge. Di luar studio katingali jalma-jalma ngobrolkeun adegan film, nyandak foto poster, jeung antusias ngantosan giliran asup. Film ieu disebut-sebut ngabogaan jalan carita anu unik, di mana Dilan ngagambarkeun dina suasana ieu aya nu beda kalayan konflik cinta jeung perjuangan akademikna di lingkungan ITB. Hal ieu ngajadikeun film ieu lebih menarik jeung beda ti versi Dilan samemehna. Pikeun terang langkung jelas kumaha kesan para penonton sanggeus nonton film Dilan ITB 1997. Sanggeus wonten film Dilan, ayeuna waktos urang diserahkeun ka tim wawancara anu parantos aya di jero bioskop Ubertos. Ayeuna arurang parantos aya di bioskop Ubertos anu kerame ku pengunjung anu datang pikeun nonton Dilan ITB 1887. Di dieu suasanana kacidaramena ku pengunjung nyaeta loba remaja, ibu-ibu sareng keluarga anu nonton kana film ieu. Tim kita di katingali antrean tiket jeung para penonton anu antusias karena film Dilan 1897. Jeung sababaraha pengunjung oge terhilap nyanak foto di hareupeun poster film. Pikeun terang kumaha pendapat jeung kesan para penonton sanggeus nonton film ieu. Abdi bade langsung ngawawancara sababaraha pengunjung anu parantos kaluar tina studio bioskop Ubertos ieu. Tata acana hapunten ibu ngaganggu waktuna, bade tumaros kumaha kesan ibu anu saartos nonton film Dilan ITB 1878 ieu. Berkesan. Lebih ke pemerannya perubahan lah kan selalu berubah jadinya padahal si siapa itu teh si Dilannya yang Dilan yang waktu itu kan udah bagus gitu loh. Kalau masih itu terus kan bisa kaki juga. Jadi maksudnya gini antara Dilan si apa resep Ariel cocok. yang iya sih, tapi jadi kesannya kalau buat saya pribadi mah jadi kayak cerita baru, walaupun flashback ke belakang sebelumnya seri sebelumnya ya waktu SMA gitu aja. Dilan berapa 92 ya gitu aja, tapi ya bagus. Tapi agar otak kita kan flashback Flashback ke cerita sebelumnya gitu kan, yang dari SMA ya gitu. Selanjutnya, naon ibu-ibu tertarik nonton film ini? Ariel dan masa lalu itu kenangan masa lalu jantan emut ka zaman kepungkur, zaman sekolah, zaman kuliahnya saat kuliah zaman SMA. Nonton anu Dilan 9192 dia nonton deui. Ka pertanyaan selanjutnya, saha tokoh favorit ibu di film ieu kunaon? Ya Ariel. Dilan ayeuna iyalah Ariel. Kan cika oge dipersilakan memasuki ruangan teater. Perhatian Anda, pintu teater 4 telah waktu reformasi ya emut eta kita zaman reformasi yang mana apa ada yang di motor ya reformasi terasa itu ya mana terharu tuh pas pendak deui sareng mana para penonton yang telah menghadiri dipersilakan memasuki ruangan teater. Naon pesan moral anu ibu-ibu tampi tina film ieu?
Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kepercayaan. Iya. Terus sabar. Tadi ya sabar. Rindu itu berat. Nuhun atas ngawakil-wakilna. Sami-sami. Kamunten juga aya kalepatan nih. Ya, sami-sami neng. Sama anak sukses ya. Amin. Ibu. Ya sing arageng milikna. Amin. Itu tadi hasil wawancara saran sabaraha pengunjung ngeunaan film Dilan ITB 1987. Para penonton masih yang seueur kesan positif karena film ieu. Ayeuna urang balik deui wae ka reporter anu aya di luar. Kitu tadi suasana di XS1 Ubertos film Dilan ITB 1997. Anu kerame diputer ieu, antusiasme masyarakat hasilna luhur nunjukkeun yen film ieu teh jadi favorit minggu ieu. Balik deui ka studio. Hatur nuhun ka reporter di lapangan anu parantos mesihan laporan anu lengkap ngeunaan suasana di bioskop. Tina berita tadi tiasa orang tingali yen film Dilan ITB 1887 henteu ngan saukur hiburan, tapi oge bisa jadi tontonan anu masihan inspirasi jeung gambaran perjuangan cinta jeung kahirupan remaja dina latar anu unik. Mugia industri perfilman Indonesia terus maju, jangan hasilkan karya-karya berkualitas pikeun masyarakat. Kitu wae berita hiburan ti arurang dina dinten ieu. Wilujeng sonten. Sareng mugia pamirsa sadaya terhibur.